teh Saudi kali teh mah? Hah? Biar sabaraha ongkos di Saudi kali. Ujang maka itu ku ongkos. Da gaji eueuh. Tara digaji sih manehnya. Mama cukup dahar we ke Saudi teh geus seueuh garok. Eta aki-aki gawe naon di mana tuh? Ai di dia si Aki manungguan imah eta kumaha dikiriman duit. Gusti Cek mata salapi sih eta. Cek teh Aki. Ye lain ye aja tau anjing. Eta kasalaki udah gitu Gusti Agung. Teuing. Aduh 7 tahun tepanggih bagi pikas sabaheula. Hah? Hayang utah. Mama ye kurang kumaha di Saudi dikeribat buuk hideung jadi beureum ngabelaan saha ngabelaan salat. Ai dengan balik teh ye nyias duit teh beak dipake nyieun batu ali. Alhamdulillah kamari teh manehna teh ye cing teh salila kami di Saudi teu kudu kawin jadi pambelikeun domba bika. Kerja jaga-jaga. Namun ingat sama tinggal we bujur domba da sing bujur mah. Udah gitu eta. Bela jadi pamajikan. Kurang kumaha tau ha. Nah maneh masuk di leungit apa kok kami idea kana Western Union teh dikirimkeun beuringan kamari aca teh nah ieu teh duit teh ongko geus dikirimkeun masih kene aya dina loket teh sing horek teh yo ngirimkeun teh meureunang ku nomor we poho hampur aing kumajak Edi Saudi teh boga pengalaman naon biasa mama di ditu teh sok ngangon bejana kecelakaan mah oh nyata dong Musibah mah tanya dulu. nyata yo ulah hayang ka Saudi teh Nah, hari emak pan baheula mah keur jag-jag keur ieu mama ketuh tuh gitu mun gawe naon gitu tuh. mate ngepel isuk teh gesruk ngepel hari emak pan sok disingsakeun Oh gitu. meureun ari si Arab teh neuteub dunungan teh neuteub meureunang kumecrek eta ningali ping-ping di boborela. Ai juragan istri ai juragan istri geus ibir gawe dunungan teh kerewek we mangku ka emak. Allah. Emak teh ngajerit pasar. Dari lumur batu. Dan itu mah di lumur batur sanur nulungan. Ai ngajerit urang Arab jeung urang Sunda beda. Nah, Ai di urang mah tulung. Ai di Arab? Di Arab mah langsung. Sing horeng ieu meureunnan urang Arab teh ngacungkeun curug kana bibir mun cek urang tonggane. oh gitu. Mereka kode. Mate Cicingnya hasilnya mana? dari geus meunah geuningan. Kata mak ayahnya kangen tuh. Lain pasti ada hojibang nasib kio-kio teuing di Arab diperkosa cing teh geuningan ai ku nikmat mah cicing mah teh alhamdulillah ningang teh ieu cicing di terminal cicing di terminal kapal cenah nyai bari ka mana cek urang Arab teh jauh bernegara cing teh bari ka itu bari ka Indonesia bari uih gaduh ongkos nah itu ke dia atuh aku genepan naik bergilir curi paguguknya sahara macul ditinggalkan matanya Sedih gimana? Jadi hati gitu. jadi hati diperkosa ku genepan cek mah padahal aku 10 orang badan sebel Si batu sedih. makan air bisa raya karena itu Ayo di batu sedih. iya maneh mah aing balik pisah ranyang dari teh pisah kumaha ranyang na gerajet sampai salila ku aing ditinggalkeun teh pinuh we geuning maneh mah aku rinyung cek aing pusti-pusti ngan ranyang sakitu ting ceuri teh salingkuh salaki teh aing teh aing bujur domba ucutan salingkuh wajah tamang ditinggalan domba hiji kanang ruksak domba rajet Ayo tegal anakan domang tepai. tadi tutup coba mitoha aing dengan bapak sia geus miskin ngirim foto ngirim surat di dulu teh anak domba beungeutna jelema da
nyeri hati kumaha nyai ge di ditu teh kitu he. Nah salah saha